rahasia di balik kemerdekaan, di balik ayeuna pengusiran penjajah Inggris, Jenderal Sudirman berkata, saya punya jimat, di antaranya yaitu ngajaga kana sholat. Urusan negara urang mages aya nu ngatur, keamanan aya Bapak TNI, keamanan aya Bapak polisi, DPRD geus aya, bupati sakedeung deui pemilihan, ya bupati sakedeung deui pemilihan, gitu kan. Urang ayeuna loba nu frontal mengeritik terhadap negara, boh eta amuk-amukanana kamari pedah aya non istilah nama aya keputusan MK demo, begitu diumumkan diguguk kahayangna demo teureun motor laleungit panu akhirna nyangsarakeun kana rakyat. Urang mah nu leutik lah teu kudu pipilueun, atur mah salat we nu bener, atur mah ngaji we nu bener. Adapun ketika ada orang-orang yang berani, ya alhamdulillah urang mangilu ngadoakeun, tapi urang keur nu leutik mana naonan jojorowokan kita moal direung. Pemerintah nah anu anggapan mereka dolim ngilu disada, wah pemerintah dolim jojorowokan ge nanaonan da moal direung. Dar diciduk, dar diasupkeun ke polisi. Lamun melanggar undang-undang ITE, maka jelema nu babaledagan ayeuna dina medsos wani mengujar kebencian, wani mengujar ayeuna provokasi teh naon, can ngajaran digebruskeun ka kantor polisi gara-gara melanggar undang-undang ITE, Pak. Abdi mah pernah, bisi kudu dibejakeun mah. Abdi teh ceuk pernah ditahan di Polda Jabar 2 poe gara-gara melanggar undang-undang ITE. Kieu ge aing teh residivis ieu teh. Ngan gagah residivis lagi abdi mah tuh pelanggaran lagi ITE. Ayo. Masya Allah, can ngasaan kumaha rasana ditewa. Ya, adapun ketika ada mahasiswa yang berani, alhamdulillah kita dukung. Tapi urang mah nu leutik lah, geus teu kudu pipilueun. Cicing we. Naon? Kacape-cape direungeut moal, capek letah heueuh, urang mah cukup we komo geus kolot. Make jeung ngilu babaledagan, turunkan harga. Wah pemerintah dolim, geus kolot ngabenerkeun salat, benerkeun ngaji. Kenapa? Karena ngabenerkeun salat, ngabenerkeun wudu, sarua jeung ngarawat bangsa. Naon sababna? Di balik kemerdekaan Republik Indonesia ternyata aya wudu, aya salat. Kausunya mau teu dikarbatan. Terus nawaitu lillahi ta'ala usolli fardhu maghribi salah sarokati mustaqbilal Ka'bah imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Karek beuntak pameget upami istri cekap sakit dah makruh istri mangangkat, upami pameget sunat ngangkat, upami istri sunat rapet. Allahu akbar. Eta teh rupa-rupa nu kieu teh. Tingkah salat nu kieu aya. Anu tara niat aya kan main lain dek geurehan imam ngan tingkah salat rupa-rupa sesuai mazhab. Aya nu kieu Allahu akbar aya. Allahu akbar aya. Aya nu kieu aya, aya. Aya nu kieu aya. Aya nu kieu ge aya. Jika nanti suka mah nu kieu ge aya. Keban orang sih kieu salatna teh rupa-rupa. Kemarin ulah geurehan. Da eta masing-masing sesuai kepercayaan. Ngan urang mah ahlus sunnah wal jamaah diatur hiji, 2, 3 adekeun kana tungtung di dieu tah. Allahu akbar. Pak Ustaz cenah naha peureum kolin makruh sote lamun dina sapanjang salat peureum. Ucul sapanjang salat Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Ya kan begitu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Lamun sapanjang ngapeureum makruh. Tapi lamun dina takbiratul ihram tinggal dina kitab Fathul Mu'in, maka eta hukumna sunnat. Keur takbiratul ihram teh hukumna sunnat. Naon sababna? Pan urang teh diparentah goddu torpal qalbi an siwahu, nungkulkeun panungtung hate ulah luak rieuk salian tika Allah. Keur salat sapapanjangna inget ka Allah ece tiasa.
Ece datang sholat wayahki asar begitu Allahu Akbar PT karena paralak hujan hati ece kamana eta Allahu Akbar kerek Fatihah paralak hujan lah hujan aing mangkaning sholat kerek der aing mah beuki ngagedean di hujan teh eta maca Fatihah terus aya guru tuh kana susuhan aing mah isukan teh atuh meureun ngisi jadi dobel Allah terus dan ruku eta ke ruku karena aya budak kerek balik sakola nyetrekeun TV Alicia nyai kahayang teh sing hidangan ku inung deui nyau hujan seusehan di luar atau kahayang teh sing hidang nyaitan seusehan Allahu Akbar hudang tina sujud nah aya tatangga teh jorobokan karena tina jendela cek eta seusehan hujan gede da eta hate keur salat ka jeung amak ka tatangga nah Arisia nyawa hujan aing keur salat heuh pangyaitankeun Allahu Akbar eta sapanjang salat eta kana seusehan keur tengah-tengah sujud da eta kabayang beungeut salaki ka mana ari maneh bapana atuh da biasana jam sakieu teh bali atuh aing laku isukan teh dobel nyeusehan teh Allahu Akbar eta keur salat susuhan aduh kumaha cenah lamun kitu upami ngahaja di jahitan pan jadi haram naon sababna ngahaja ngabatalkeun salat mah haram hukumana kitu nya urang tak manawi cenah atuh manawi cenah da salat abdi teh rumaos tiga kitu untung kakurung di ku ayat tauhan Allah fattaqullaha mastata'tum takwa anjeun ka Allah sakawasa anjeun mampu urang salat inget kana sametan eta kawasaan abdi mampu urang salat inget kana hutang eta kemampuan abdi mampu salat abdi inget kana segala rupa eta kemampuan abdi Allah itu hanya sebatas adanya anjuran adapun tidak sesuai anjuran Allah mempamasian deui rukhsah ku ayat anu sanes fattaqullaha mastata'tum takwa anjeun ka Allah teh sahakna sakawasana sahakna sakawasana yo matak paperieun dina salat ayeuna teu bisa inget ka Allah sapanjangna atuh dina Fatihah nu matak Imam Nawawi nyieun pasal Saktatul Fatihah Imam Nawawi nyieun pasal Tasdidatul Fatihah Tasdidatus sholawat naon atuh paperieun inget ka Allah teu bisa atuh ngabayang-bayangkeun tasdid dina salat La ilaha illallah. Maka dalam kisah ketika pasukan Inggris berpasukan senjata mawa meriam mawa senjata setel mawa bom Jenderal Sudirman geus katikung di tengah-tengah lapangan dalam sejarah resolusi jihad dalam sejarah 10 November Jenderal Sudirman 6 orang ditikung ku pasukan Inggris datang pasukan Inggris geus cek Jenderal Sudirman wah aing paeh teh ya wah aing mau teh ya tujuan kabehna nganu non muslim saurang ya nganu non muslim saurang cek Jenderal Sudirman teu kudu hariwang urang munajat ka Allah diuk genepan anu non muslim cicing di tengah ieu Jenderal Sudirman memberikan komando astagfirullahal ghafurur rahim astagfirullahal ghafurur rahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim ilahi anta maqsudi wa ridha maktubi afini ma'abada la ilaha dikir satarik-tarikna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nepikeun ka oyak dikirna padahal posisi keadaan di tengah lapang ia genep jalmi datang pasukan Inggris berkompi-kompi Jenderal Sudirman genep orang teka tingalieun ku pasukan Inggris ternyata aya nu ngahijab lain kasat mata manusia tapi nu ngahijabna kalimah thayyibah lapan la ilaha mata ngarawat sebuah kemerdekaan adalah urang negara nu ngatur geus aya Pak RT aya Pak RW aya lurah aya DPRD aya bupati aya presiden aya nu ngatur geus aya
Urang mah sebagai rakyat warga leutik teu kudu ngilu jojorowokan komeng, nikmati hayati urang sadayana beh dituna bebener mah wudu, bebener mah salat, bebener mah zikir. Karena naon? Ngabenerkeun wudu, ngabenerkeun salat, ngabenerkeun zikir adalah keur ngarawat sebuah kemerdekaan, keur ngarawat sebuah bangsa. Mudah-mudahan sadayana urang kampung Lok Mokla anu alhamdulillah dari tahun ke tahun semakin sauyunan. Tepuk tangan untuk Mokla. Anu tahun ke tahun selalu pinuh ku perkara-perkara anu positif. Meskipun di satu sisi aya perkara anu negatif kan bae aya lalayananana, aya kehalusan, aya kebenaran. Tapi urang ninggal tina sisi positifna. Dari tahun ke tahun kekompakan, dari tahun ke tahun ayeuna kemajuan kampung Mokla ieu sangat dahsyat. Di Rojong ayeuna ku kasepuhan aya si Abah, anu mana si Abahnya ayeuna saurna tos bade seep jabatan RW-na. Ari kahayang ngalanjutkannya kahayang. Tapi si Abahna cenah geus capek, urang doakeun sadayana tokoh-tokoh nu ngadukung dina kahirupan agama, tokoh-tokoh ngadukung anu ngadukung dina naon rapi hal dina segi emutan pikiran sareng tanagi. Mudah-mudahan Allah ngabales kana pahala anu berlipat ganda. Amin ya